Wilujeng enjing sedena sampurasun. Kumaha daramang? Nah, mugia sadayana aya dina kaayaan sehat. Amin. Nah, dinten ayeuna kelas 5 sadayana baris diajar ngeunaan pangajaran hiji nyaeta anu temana ngeunaan kaulinan barudak. Nah, anu kahiji aya wangenan kaulinan barudak atau pengertian kaulinan barudak. Nah, jadi anu disebat kaulinan barudak teh nyaeta kamonesan atau pangabisa istimewa anu mindang dilakukan ku barudak dina mangsa keurineh. Nah, jadi anak-anak Sunda zaman dulu itu memainkan permainan tradisional Sunda itu di waktu eh, tidak ada pekerjaan atau di waktu istirahat tidak melakukan apapun. Nah, jadi anak-anak waktu dulu itu kalau mengisi waktu kosong mereka melakukan permainan tradisional seperti itu. Terus aya kaulinan barudak anu bisa dilakukan ku sorangan. Nah, jadi ada permainan tradisional yang bisa dilakukan hanya satu orang. Contohnya naon? Contohnya naon aya bekles atau langlayangan jeung sajabana. Teras aya kaulinan anu dilakukan kuduaan. Contohnya naon? Nyaeta aya permainan congkak. Nah, jadi congkak mah dilakukan ku dua orang. Aya oge kaulinan anu kudu dilakukan ku lobaan. Nah, jadi permainan ieu mah membutuhkan orang banyak. Contohnya naon? Aya boy-boyan, bebentengan, oray-orayan, jeung sajabana. Nah, selain itu, aya kaulinan khusus keur barudak awewe. Nah, jadi ada permainan yang khusus untuk dimainkan oleh anak perempuan saja. Contohnya naon? Aya bekles, congkak, anjang-anjangan, jeung sajabana. Terus ada permainan khusus untuk anak laki-laki. Nah, iya mah kaulinan khusus keur barudak lalaki. Contohnya naon? Aya gatrik, aya main kaleci, aya oge main langlayangan. Nah, jeung sajabana masih kana seueur. Terus anu saterasna aya kaulina anu bisa dipaenkeun ku barudak awewe jeung lalaki. Contona naon? Aya boy-boyan, aya oray-orayan, aya bebentengan jeung sajabana. Nah, jadi permainan itu bisa dilakukan oleh anak perempuan dan anak laki-laki. Paham? Nah, urang lajengkeun. Nah, ieu aya contoh kaulinan kaulinan boy-boyan. Nah, tadi naon anu disebut kaulinan boy-boyan? Kaulinan boy-boyan teh bisa dipaenkeun ku awewe jeung lalaki. Jadi anu memainkan permainan ini bisa dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan. Nah, terus permainan boy-boyan ini merupakan permainan tradisional Sunda yang berasal dari daerah Jawa Barat. Nah, jadi ieu teh identik jeung daerah Jawa Barat atau khususnya daerah Sunda. Urang tonton wae videona sasarangannya. Nah, ieu kita saha anu main bola. Tai pacar tai. Yang haus, yang haus, yang haus. Bojong dua pasien tai, bojong dua tuh. Nah, ini sudah masuk ke permainannya. Ada Kena kalah bener. Baledor. Hei. Laun aja. Laut, bismillah, bismillah. sudah Eta oper wasit baledor wasit. Iwan harus Kali wasit bisa baledor. genteng ini Katukan supaya tadinya. Iya. permainan Deketan. Sing bener siapa yang menentukan menang atau kalah. Iya. Eta. Balik. Lempar lawan dengan bal. Nah, ini sudah ditentukan. Ronde 2. SD mana, SD mana? SD mana? Asik kau guys ya masuk surga. Eta kumaha aturan nu boy? Puro boy. Stop. Bonang sia. Iya, bonang. Iya.
Oper itu maledog. Buru beresan eta buru beresan. Iya, siap. Beresan buru. Weh. Eta boy. Dua, nah, eta oper wasit maledog wasit. Dan seterusnya sampai permainan benar-benar selesai. Aturnya sama seperti aturan Jawa. Lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membaca bagaimana sih barusan permainan boy-boyan itu. Nah, ini akan diaplikasikan oleh teman-teman yang sudah dituangkan dalam bacaan. Nah, kita baca bersama-sama. Ulin boy-boyan. Pas sore langit keur sumedang cakra. Mida kaluar ti imahna lempang gagancangan muru ka lapang. Di lapang kasampak nu sejen keur ngadagoan. Keur galuntreng we aya tujuhan kabehna teh. Pahmi, Karasim, Hendra, Saepul, Ilham, Iwan jeung Nanang. Ilham jeung Iwan mah andi lanceuk budak kembar pindahan ti Bandung. Ayeuna sasakola jeung Mida katut nu sejenna. Tah geuning datang cek Hendra. Hayu atuh cuang mimitian, mana balna? Geus aya can omong Mida. Hacan nyieun heula we gampang ieu da karetna mah mawa tembal Nanang. Tah ieu urang mau keresek jeung kertasna, Iwan milu nembrong. Kertas teh tuluy digulung-gulung nepi ka buleud. Geus kitu dibungkus ku keresek, digulung-gulung deui. Kitu we tuluy patimpah-timpah nepi ka ngajendul sagede peureup. Geus kitu kakara dibeungkeut ku karet gelang ngarah page. Hari nu sawarehna deui neangan talawengkar, tuluy diketrokan sisi-sisina. Dirarata ngarah buleud meueusna. Saenggeus meunang 10 siki tuluy dientep-entepkeun sina numpuk ka luhur. Sok suten heula suten teh tijah. Anu eleh ngabalad jeung urang omong Hendra. Tuluy kabehanana suten saenggeus kabagi 2 kelompok, anu meunang suten kagiliran ngalung ti heula. Ulah jauh teuing kala ngalungna Mi, bisi hese beunang cek Hendra ka Pahmi. Mida kagiliran ngalung ti heula hanjakalna ngeplos. Kadituna tuluy bagilir saurang-saurang nojo tumpukan talawengkar. Kakara basa giliran Ilham bal teh keuna kana tumpukan talawengkar. Burulu talawengkar teh ngaburulu. Gewat Ilham jeung Mida sabalad-balad lalumpatan ngajauhan. Ari Hendra gewat nyokot bal tuluy dialungkeun ka Nanang, ku Nanang dibaledongkeun ka Mida, tapi Mida gewat luncat. Gewat oper ka dieu euy. Iwan ngagorowok. Basa kabireungeuh Karsim numpukkeun deui talawengkar. Belewar bal dibaledogkeun. Langsung nojo ka lebah Karsim. Awas Sim. Karsim rikat ngagiwar bis bae beunang pokna. Kitu jeung kitu we tuluy anu jadi ucing ngincer-ngincer musuh maledog ku bal. Ari nu diudag-udag ngintip-ngintip talawengkar rek dientepkeun deui. Basa bal ngabelewer rada jauh, Mida gewat ngentepkeun deui talawengkar. Dibantuan ku Pahmi, tapi ku Hendra ditenggor ti kajauhan. Ceplak. Bal meneran pisan kana tonggong Mida. Beunang euy, gewat gerak keluar gorowok Nanang. Boyot Mida mah, Ilham gagelandang. Ilham deui ngabejaan, tembal Mida bari nyurang. Gek diuk sisi lapang nempokeun babaturana anu keur meren keneh. Rada lila boy-boyan teh bubuhan anu kagiliran numpukeun talawengkar ngurangan saurang. Tapi basa bal ngabeleuweur ka balong da teu kasanggep ku Iwan nu tiluan tuluy surap. Hurse, kop gogoan ka inya. Cek Karsim bari emprak. Aing mah sing bener atuh newakna cek Saepul ka Iwan. Maneh tuda ngalungna tarik teuing, Iwan Malik nambalang. Karsim, Ilham jeung Pahmi ngentepkeun deui talawengkar. Salse bae, da balna oge keur
koeran keneh make gantar ku Hendra. Saenggeus ngentep deui nu tiluan gewat ngagorowok babarengan boy. Saterusna balikan deui kawas mimiti ngalungbal. Basa panon poe ampir surup tukangan lembur anu ucing boy-boyan teh geussan. Nah, nembe ku Bapak atos dibacakeun ngeunaan carita kaulinan boy-boyan. Nah, saenggeus Bapak jeung hidup nembe maca ngeunaan kaulinan boy-boyan, hidup langsung ngeusian pananya anu disadiakeun di handapna. Kade tong hilap di eusian nganggo kalimat jawab sing taliti. Nah, teras ayeuna ngapalkeun kecap-kecap anu teu dipikaharti dina bacaan tadi dina bacaan anu kaulinan barudak ulin boy-boyan. Nah, dina bacaan di luhur aya sawatara kecap anu rek diterangkeun harti atau maksudna pek ku hidup apalkeun. Jadi kecap-kecap atau kata-kata yang sulit yang mungkin kalian baru pernah mendengar oleh kalian nanti diapalkan. Nu kahiji aya sumedeng cangrak. Naon artina? Langit keur meujeuhna caang. Nah, jadi langit sedang cukup-cukupnya terang. Nah, galuntreng naon ari galuntreng? Ngarobrol atawa berbicara ngomong. Nah, terus cuang robahna tina kecap urang maksudna ngajak. Nah, hayu urang. Nah, cuang ieu jadi mengajak teman atau rekannya untuk melakukan sesuatu. Terus aya nembrong milu ngomong. Nah, jadi kalau ada orang yang sedang berbicara lalu ikut berbicara itu disebutna nembrong. Nah, talawengkar sesemplakan genteng anu geus peupeus. Nah, jadi tadi tumpukan genteng atau kenteng itu disebutna talawengkar. Terus dientepkeun, ditumpukeun kalawan rapih, jadi ditata sampai rapi. Terus aya ngabalad asa kecapna tina balad hartina naon? Babaturan atawa teman. Terus ku hidup mungkin dibaca dugi ka handap, dugi ka gantar awi panjang penanti ngala atau ngajul. Dugi kadinya diapalkeun ku hidup. Nah, teras anu salajengna aya gambar kaulinan barudak. Nah, tingali gambar kahiji ieu aya budak lalaki anu keur nyepeng awi. Nah, kira-kira awi terus di tengahna aya awi alit. Terus ieu aya bata dua, kira-kira cek hidap ieu nami permainanna naon ieu? Biasana dimainkeun ku barudak awewe jeung lalaki. Nah, terus ieu gambar kadua aya permainan ieu sami oge dimainkeun atawa diulinkeun ku barudak awewe jeung lalaki. Ieu mah samemeh mainna ngagambar kotak heula. Kira-kira nurutkeun hidap ieu nama permainanna naon. Terus anu katilu ieu aya permainan nganggo tongkat. Terus aya titincakana. Terus jaminan hayek jadi sebat menawa. Terus ieu aya ieu mah khusus keur barudak awewe. Ieu alatna make kewuk. Ieu ngangge bal, kira-kira naon namina. Terus ieu aya permainan naon ieu nganggo tempat kieu barolong terus sami nganggo kewuk. Ieu khusus keur barudak awewe sarta diulinkeunna ku duaan. Terus ieu aya kaulinan diulinkeun bisa ku awewe jeung lalaki. Ieu samemehna kedah ngagambar kotak. Terus kedah engkel-engkelan, kira-kira ieu namina naon. Tah, ku hidup nembe aya sababaraha gambar ku hidup ditangtukeun naon ngaranna atau apa namanya yang sesuai dengan gambar yang disajikan. Nah, paham sampai sini? Oke. Pembelajaran untuk hari ini dicukupkan sampai di sini. Kita bertemu lagi minggu depan. Jangan lupa pertanyaan-pertanyaan yang ada di KPD diisi dengan baik. Sekian, hatur nuhun.